stay di Tataros Kanungartos. Nah, gitu kan sih. Iya teh pemirsa, aya bintang tamu. Selain bintang tamu oge nya, urang teh kaleresan menuju aya di Kampung Bojong Kondang, Desa Cianjuang, Kecamatan Cimanggung. Kita tamu, Tamu sopan, sopan. Ya, tadi kopi mah ke satu sopan. dibere aing mah. Bener ya temen teuy. Lamun urang teu narimakeun kanu ieu nanti suguhan ti nu boga imah, urang teh berarti teu hargaan gitu. Geus kayak mereka jual imahna mah dihargaan. Pan gitu. Teu bisa we maneh mah maneh dieu aing. Pada setengah kalau kita waktu Asep. Mun panggil wae Nya legenda kita. Legenda sesepuh lah. sesepuh. Mangga kanggo Bapak sesepuh. Banget. Alhamdulillah. Duh, iya sesepuh. Nah, itu sesepuh di Cihanjuang, kampungna Bojong Kondang teh. Ngasetnya. Bapak singkat. Bisa diajak. Nah, Banyak diajak nanti. nama terpendek pangitannya. Saha berarti namina? Saha namanya Pak? Bapak Uu. Weh, Bapak Uu namina teh. Nah, disebut Bapak Uu, itu Bapak AA wae gitu. jadi gerawan mah ya, jadi nama mah ya kan Iya, kena asup sekalian asup lah orang-orang itu yuk lah yuk nah yuk artis mah aslinya artis sok mirip jeung saha yeuh tinggal lainna sok mirip jeung saha Mas Kadir nah eta Mas Kadir ya artis kita itu kan ada cek perceraian beda indung beda bapak iya ibu salian itu lah itu anjing tim kreatif rada kageser manganang bahasa Nesna elok ini menimbang tetap dieu kawan dong. Kumaha ieu kesana mina Tah ieu teh legenda poli di mana Jepang. di Jepang Namina teh Anang Kawasaki. Sareng ieu Pau Wakabayashi aya. Angin mikrofon lah ada ieu mungkin aja kan. Teu senang. Iya, saya ada ieu main soraan di teh suaraan. Kagorok ieu mah masak mie. Masak mie. Ada pikiran sekali karena panjang. Oh, itu guys kita gini geser lagi. Nah, Tuh kan aduh ya. Jangan. Punten Bang biar sakit dulu. aja. Biasa aja. Balik ke Ciru bari. Abi mah aja. Tos kebal dah abi mah ieu mah. Tos kebal tong bora-bora ku seureung abi mah ku bedoge moal ngeurak. Asal ulah beunang. Ulah banget. Nah ieu teh sopan. Sopan. Damang Bang Danang, aduh. Kumaha di Jepang lancar? Rancar. Nah, ada dia mah lancarnya rancar. Atuh da bahasana keren. RT jadi nol. Aya kesibukan naon enak? Pau ieu. Pau. Tuh, supporter. Mereka tuh supporter. Sebenarnya mereka. Itu mah gue. Lah hari kurang kah? Segal ditangkap. So, kumaha kesibukan Pau ayeuna? Naon kalau naon? Banyak tuh kan. Naon? Salah tarikan sakedik Pau. Aduh, Suantan apa gue udah tarikan. Kumargi ieu mitna. 7 meter sekali dari soraan. Nih kumaha Pau? Pak, Tah, iyalah. Punten ya. Mayang udah. Tah, gitu. Sok, Pau lah. Kumaha ya? Enak kesibukanana tilu naon? Di Damal atau di mana ya? Nah, di pabrik di sama. Oh, Damal di pabrik. Cenah kamu teh ieu nya non seniman sanes. Sanes. Oh, sanes. Sanes. Aya ngadangu mah Pau teh seniman, tiasa nyanyi lagu Arab cenah. Si kumaha. Tiasa Pau nyanyi lagu Arab. Kata kakolot kita lagu Arab, aing mah aduh. Udah kemana nang lagu Arab mas? Oh, mana nang Mana lagu Arab ya? mana nang lagu Arab. Naon?
Debus. Mana nama debus? Debus. Cik aya peso. Iya jelas mal makanan. Alim. Kumaha? Mang Nanang enak kesibukan di dalam Mang Nanang. Ya di damang kesukaan. Oh, di damel sami di damel. Temalan naon makanan? Nah di pabrik we. Pabrik salian di pabrik. Kanu naon deui? Itu potong majikan. Kira tadi kan sekedik. Tengah rewasan. Ya jarang oke bebas. Jadi Ulah dari orang pamali. di sensornya baunya di sensor. Ulah. Dosa. Sama sepuh. Cenah mah kapungkur teh kantos ieu nya. Naon? Aya tragedi gitu. Nah, Pau teh sempet jadi pahlawan nah di dia teh mata kari pahlawan bahasna Pau teh pahlawan Oh nu kapungkur aya tragedi longsor. oh Pau teh pahlawan Superman sebenarnya Pau teh Cari Superman. Lamun Pau Superman ya. Mun bener Pau Superman kudu make sare pakungkul. kan dia pakai sarung geus sholat Tapi heuh nya. Ai berarti lain Superman teh mah. Superman. Superman kumaha eta Pau kejadianna eta teh duh ini emut kenen teh pamit emut tapi ya sudah lewat ya tuh Emot tuh, emot nama. ya Biasa dicarioskeun Pau. Biasa sekedik. Tengah. Kawit mah pas hujan aja. Pas kahatek banjir. Terus pas warung dia mau entah sudah ngejonakeun kita ninggal letak buruyut panyageran ti lukurna. Jadi longsor gitu. oh so Ya, nama dan si letaknya labil gitu. Labil. Ya. Jika HTI labil. Nah, jika HTI kan sekarang HTI Atabi mah pancet. itu pancet Pancet. Cek kurang kurang setiknya. Oh, no, aduh, pajak naon Eta mah ada Itu pajak, jajan. Mang Nanang. pajak Bisa apa dorong mah di kolot ya. dengan pajak Tah, terus kumaha aya ieu senang ada teh Pau teh sempat ka ieu oge gitu kalongsoran gitu nah Oh. kawit nama di tabuh opat setengah lima conten hujan kenehnya nah wili dama pertama nama tabuh opat longsor sama kahiji longsor pas tabuh opat terus di nyaninga kadinya ke lokasi gitu nya jam setengah genep siap pulang heula gitu kalau salat maghrib lah di bulannya pas saat maghrib jam 7 kurang seperempat saya kadinya deui gitu. badai ngabantosan dengan buang letak gitu nya saya lapang poli sareng ti oge nya di mana teh ti kepolisian Kepolisian, ti di Basarnas Basarnas, seluruhnya mun saya bahasa orang aparat di pas tempat di desa nya terus saya ke jantenan terus guys ngobrol adutnya sarang Basarnas sarang aparat di kadesaan tukung silami ngablotuk dia nu kadua aja pas jam oh 7 si Sulana kata nu ageung anu Masa ageung belum anu kadua gitu tapi nya makan korbannya seueur gitu nu kadua mah ya pasti soalnya kan eta nuju evakuasi situasi nuju wabantos rek aya nu kadua si Sulan seueur ya nonton gitu gitu nanya nonton takut coba lah mun pas nonton eta teh tuang keripik Bu Emi Pasti pasti mau gitu payu jigana kieu ini didinya. Mau dagang pun lamun terang pasti kali ya nyana keripik nya tapi Emi teh acan di calan masih ada teh Goblok-goblokna ieu mah teh musibah dagang kiripik. Aduh. jadi di setiap musibah kan ada teh aya ieu na peribahasana di setiap musibah pasti ada berkah Berak da ayeuna aya musibah ye. Heuh urang dagang kopi kan goblok.
Tenang apa? Tapi dah Kayak nolong aja udah. kita mau dagang udah jelas udah Usah. batur pemarantuan ngagali neangan mayit ya kopi itu pantas kadang-kadang Tenang naon, ieu beuting bagage capek hayang ngopi, mana teh. pantasnya dibere atau tak orang dia dibere Saya tadi kan dibereng, anu kita engke gitu. kita mah nganyuk gitu mah Nah, seorang terasnya dia. Ya, terus dia. Nah, pantas gitu, pantas ngobrol abis sarang aparat tingkat polsek, di Basarnas, di Pak Desa, Oh nya. Tepung Silami, baru ke Sulanda itu. Oh. Nah, saya teh lompat ke lapang poli, ngagajeng, karena gawir, anu jangkung 2,5 meter. Wah, cis. Di sore Soalnya Terus ada labuh, gitu saya teh teu bisa pudang deui. iya we nya Karurung. Karuruan. Kauru aku letak sempat dada. Bari diuk ya ada. Tadi batu saudang we atas Nya labuh. nya, tos labur teh. Yang ke eret 20 km. Wah, jauh. lebih nya 20 km Rekor tamu. rekor pemirsa ya 20 km Nyalekeun tupai melompat. Anu kamari bisa dibuat olimpiade kayak tupai deh, Pak. Sada ele gini ya. tupai itu teh kanguru Euy, kamu. oh gitu kanguru itu mah kanguru alhamdulillah paunya dirinya teh pau teh selamat Selamat terus teh mau ngesekedik cacat nang gitu. Nya, Cacat mau sama. masih ditanggayangan keneh. alhamdulillah paunya tapi eta aya luka naon ka pau gitu model misalnya nyeri getihan Pasti aya semua orang oge kaurugan atau karuang sadada sakieu. Urang mah pernah sakieu tah. di mana di naon Diarep, Dihareup sakieu. diarep. Banjir sakieu. sakieu coba teh otak sakieu sakieu Banjiran. Ai tah Kang Manang kumaha ieu Manang? Manang nuju di mana pas ieu? Pas kedatangan. Oh. atuh sarewa we batur papat ciwung teh lah ka bumi. Oh. Geus ieu teh tah kulem. Angkat deui Angkat anu deui jeritan. nya ngadamun dijeritan. Wah, salah kabur ka ditu. teman-teman berarti Mantuan, Masih karuang teh. mantuan pamajikanana kabur. bener kayak gitu mah dah terus mau ieu aya pertanyaan ti abi nya san pertanyaan atuh bahasa Sunda nu patarosan saudara cenah aya naon namanya teh sate acan ieu teh sok aya soraga melan wayang geus satana pintu teh Anu Pertanda gitu. tanda. Kadang kalau tuh mah ini soal gamelan. soraga melannya sia mau gitu teh Ini bahasa tos longsor ya. oh aya soraga melan Kadang sore teh aya gamelan. Terus Tapi walau alamnya eta mah ada mitos. ada iban alam Ya, ya. mohon eta mah. Terang nanging Allah. tapi memang harus Kalau gitu nu sakat banyak tengah ngomong kapten ini asapnya. tapi mah ada gitu nya eta teh pau aya simpang siro ge ka abi teh di berita cenah eta teh naon namanya teh nya tumal Kang Asep nalares pau Walau alam. Walau alam. Ya tahu keajaiban alam atau Eta mah da. dari sebetulnya Gunung Goong pasti aya Gunung Goong gitu. nah disebut Gunung Goong sasakalana kumaha Sakana baheulana. Sejarah tah. nah ieu Iya beki rame ya nya pemirsa nyeritakeun Gunung Goong sejarahna. Tong ka mana-mana nya di dieu wae.